Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kagungan Allah subhanahu wa ta'ala anu mana parantos maparin berbagai macam nikmat ka urang sadaya, wabil khusus nikmat iman sinareng Islam, nikmat taufik sareng hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga orang sadaya dina kesempatan ieu tiasa kempal ngariung patepung lawung sareng patepang wajah. Anu mudah-mudahan kempelna orang sadaya dina ieu majlis sing kenging barokah, magfirah, rahmat sareng kariduan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat miwah salam mugia tetep salawasna dilimpah curahkeun ka panutan urang sadaya, Nabi terpilih, Rasul terunggul, buktosna habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka keluargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna tugtugi ka urang sadaya selaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena. Oke, mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaatul uzma ti mantena jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para guru, para asadid, tokoh agama sareng tokoh masyarakatna anu sami-sami hadir di ieu majlis, anu sok sanaos teu disebatan asma jenengan, pangkat, jabatan, miwah kedudukanana, pamiraos teu mantak ngirangan rasa hormat pribados kasadayana. Sateacana pribados nyuhunkeun dihapunten kumawantun cumarios dipayunan para kasepuhan para wargi sadayana. Pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan ka para jamaah sadayana anu parantos sumping, anu parantos hadir, ngaluangkeun waktu istirahatna, ngelengkahkeun dua dampal sampeanana pikeun ngagugurkeun kewajiban ti Allah subhanahu wa ta'ala sareng rasulna, salah sawiosna nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku berkahna ieu patempatan, ku berkahna ieu pangaosan dina sagala rupi hajat, paniatan, atanapi pamaksadan urang sadaya, baik urusan dunyana, urusan agamana, urusan akhiratna, pamugi sing digampilkeun kalayan dicumponan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anu salajengna teka kantun pribados nyanggakeun hatur uninga ka para wargi sadayana, wabil khusus ka wargi masyarakat Kampung Sunarjati anu aya di lingkungan RT 5 di bawah naungan RW 2, baik ka para kasepuhan atanapi ka para pemudana anu masih kene aya di bumina masing-masing, supados ngalengkahkeun dua dampal sampeanana ngayunkeun kadua pananganana hayu orang sasarengan thalabul ilmi
enggal-enggal menuju ke majelis taklim urang sadayana tegesna Masjid Jami Sutinah Bonik kalayan nyebat asmana Allah acara sejadi kawitan Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu salajengna nyaeta aosan zikir tahlil urang nyuhunkeun doa ka Allah Subhanahu wa taala ngintunkeun doa ka almarhum almarhumah ahli kubur urang sadaya baik ka guru-guru urang, baraya urang, rarencangan urang, tatangga urang, wabil khusus ka pun ibu atanapi pun bapak anu parantos ngantunkeun urang sadaya. Numawi yuk urang sasarengan dikawitan ku ngaos istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Wa qina azabannar, astagfirullahalazim.